karandapan Kang Mut. Kiwari datang tumiba kamari rasa anu aya cikene ngariung gogonjakan ayeuna ukur narangsa ayeuna tatu beda pasalia jenuh kamari alatan waktu nu disorang luntur ka ibulan naas kahujana ulah rasa cinta ngelehkeun sagalana kadeudeuh anu nyimbutan kasusah teu katempo kacapean teu katinggali ayeuna kuring tetep mencinta tulus ikhlas bari tumarima duka teuing anjeunna duka teuing kumaha suci ati jadi syarat mutlak patepang pendak kamantena pami ati aya dosa matak jadi hijab suci ati anu ngacas bodas bersih katinggalna artina hahalang dua anjeun mantena suci ati ibarat mega teu kahalang angkep di langit eces bersihna hahalang kalbu bencan kaluar ati jadi bersih kotor ati kahayang kasono cinta kasasama keheul nyewa jeung sombong bisa jadi ujung ria takabur jeung miboga rasa loba diucapkeun teu katingali batur hese ngabejaan sabab dosa nu samar kadang diri nu teu sadar beda jeung dosa badag jina lacur mabok kudu jadi maling gibah nu lainna kataringgali ku sararea kadenge ku tatangga sanajan teu gampang sadar katingali katempo ku sararea loba dibejaan ku ulama di pangajian sok era mun geus ngalakukeun sabab dosa badag lamun suci ati geus ninggalkeun tur ngajauhan dosa badag dina ati dosa samar disinggahan geus bisa tinggalkeun jauh cinta sajati terus diomong terus dilamun keur kabunggulengan hate noroweco pikiran malaur nempo nanaon katempo anjeun ngadenge ge ngan sora anjeun jarak panghalang panempo pandenge katempo eces kadenge jelas duh naha jadi kieu naha panempo pandenge pangucap jadi aneh ngan bisa nempo anjeun ngan bisa ngadenge anjeun ngan bisa ngucap anjeun kakara ngarti dilenyepan terus di pikiran demi ieu nu dipikahayang rasa cinta nu sajati anu tanpa karat lalakos duka tincakan kamu di sekolah zaman baheula waktu anjeun ngaliwat handap bentangkal tungkul keluar rieu kataji asa aya nu beda waktu eta teu wangi be meja
rasa nu beda dina dada. Ngan ukur ngucap keanggangan Gusti kayangan hiji alatan kata. Padahal geus wano, geus wau, tapi berat ngucapkeunana rasa nu aya dina dada. Nepi kapisah kadahar zaman, waktu geus jauh, mang tahun-tahun kaliwat zaman, mang alam-alam terpendam, geus poho teu inget bisa tepung tengah hajar. Gusti mere ijabah kahayangan wajah kita, akhirna papangi teu nyangka teu nyana nuhun Gusti. Kataji lungguh soleh, lain kurupa wajah, lain kuraja kaya atawa ilmu jeung pangabisa. Kataji basa ditanya, jawabna tanya tatangga. Akhirna tambah pancet keyakinan, bebende soleh kacida, teu mikir dua kali, carita tadi panjangan, ngajak jatuh kerami, ngahiji ngiket janji suci. Akhirna janji pas ini ngeket diri dua insan, jatuh kerami bari suci, suka bunga waktu eta lantaran kahayang ngajadi. Waktu duaan sanggeus jatuh kerami urang ngucap nyaho kakurangan jeung kahayang. Laku goreng geus jadi water, sansara bawa tinggora. Kahayang bebende penjepeng dunia, yang bisa tiang lebih tuntas. Hayang maut pamisah tali, raja kaya lain tujuan. Sawareh janji nunung toreng ketingali, telila wah kanyaanmu beraga dunia. Nambahan nuka dua, nuka tilu, kumplit kahayang harita jeung nuka bayang cumpon segala dibere ku Gusti. Ukur dugaan cigana poho kana janji harita, basa duaan harita, zaman anu mopohokeun, waktu nu ngahalangan, jadi poho teu inget deui. Basa keur ngewa, basa keur keheul, atawa ambek, rupa-rupa alasan sangkan jadi papisah, sangkan cara jadi lapor. Jigana rasa miboga, teu bisa ngajaga, teu bisa ngariksa, tengah rasa titipan, rasa diri bisa boga jeung wibawa. Rasa ngawasa titipan anu boga kaciwa, akhirna anu boga mundut karena titipan sadaya, dicandak dipundut. Kahayang rumasa teu boga harta, rumasa laku nu goreng, tapi hayang hiji panjang. Sugan gelis robah rasa, leungit kakeul jeung ewa, jadi sono jeung kanyaan. Lamun geus tega, artina takdir teu bisa, ngan bisa miharep salawasna balik ka hiji, bari sieun ciga kamari ngaruksak hate nu gelis.